Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya pamanarasa dina danget ieu saung pamanarasa channel bakal midangkeun hiji video ngeunaan hasil Festival Tunas Bahasa Ibu Jenjang SD Kecamatan Rengas Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nun wal qalami wa ma yasturun al ayah. Anu kusim kuring dipihormat kersana Bapak Haji Sudirja MPD salaku Korwil Cambidi Kecamatan Rengas Dengklok. Wassalim radhiyallahu tabarak wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anu kusim kuring dipihormat Bapak Korwil Cambidi Kecamatan Rengas Dengklok, Bapak Haji Sudirja. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Anu ku pribados dihormat Bapak Korwil Cambidi Kecamatan Rengas Dengklok. Anu kusim kuring dihormat Ibu Pengawas gugus 1 Resan, gugus 2 aya Pamengan biasa hadir di danget ieu. Anu kusim kuring dihormat Ketua PGRI, anu kusim kuring minangka ais pangampi Ibu Pengawas SD Kecamatan Rengas Dengklok kedahna 2 hadir hiji margi nu hiji aya kagiatan margi pas ngawitan perkemahan di Teluk Jambe Timur giri Bungah Amarwata Suta rehna Kecamatan Rengas Dengklok tiasa ngalaksanakeun ieu kagiatan. Begituna hatur nuhun ka KKG Basa Sunda anu parantos janten Panata Calagara di Sunda begituna mudah-mudahan sing janten ka urangna kanggo pangjurung laku dina ngautamakeun ngagunakeun rupina sakitu nu kapihatur bobor sapanancaran sapakan agung cukup luhur nu kasuhun. Kakak
perhatikan gambarna masing taliti, anakna kabeh ngari